Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pangjejer sareng pamilon anu kuring dipihormat, langkung dipayun hayu orang panjatkeun puji sinareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Gusti anu esa anu parantos masihan hidayah sareng inayahna ka urang sadaya. Janten urang sadaya tiasa kempel di ieu sawala dina kaayaan sehat wal afiat. Teu hilap sarawat sinareng salam hayu urang sanggakeun ka junjunan alam Nabi panungtung anu parantos masihan cahya ka para umatna, nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge ka para kulawargina, para sahabatna, sareng ka urang sadaya salaku umatna dugi ka akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Para pangjejer sareng pamilon anu kuring dipihormat, tepangkeun wastapun Alia Latifah ti kelas 11 MIPA genep. Simkuring ngagem janten jadi panumbu catur. Teu hilap ngahaturkeun rebu nuhun ka para pamilon sareng pangjejer anu parantos kersa hadir di ieu kempelan kanggo medar sareng ngadiskusikeun nganaan kagiatan bulan bahasa. Kukituna supados teu nyangkolong kana waktos, hayu urang buka bae ieu acara ku aosan basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sadaya, sateu acan nicak ka acara salajengna. Supados teu disaha-saha, simkuring seja nepangkeun para pangjejer anu bade ngadugikeun kamandangna. Pangjejer anu kahiji nyaeta Bapak Kuswara Suhendar MPD anu mangrupikeun wakil kapala sakola di bidang kurikulum. Wilujeng enjing Bapak hatur nuhun kana kasempinganana. Pangjejer anu kadua nyaeta Bapak Rojiun MPD anu mangrupikeun salah sawios guru bahasa Indonesia anu aya di SMA hiji Majalengka. Hatur nuhun wilujeng enjing Bapak hatur nuhun kana kasempinganana. Hadirin sadaya, supados urang leuwih neleman kana jejer anu bakal dibahas ku urang sadaya, hayu urang regepkeun kamandang ti para pangjejer. Sumangga ka Bapak Kuswara Suhendar MPD kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Bapak Kuswara Suhendar MPD anu parantos ngadugikeun kamandangna. Sae kacida naon anu didugikeunana. Sakumaha anu kauninga ku urang sadaya, Indonesia ngagaduhan pirang-pirang basa daerah. Numutkeun informasi ti Kementerian Pendidikan sareng Kebudayaan Republik Indonesia, Indonesia ngagaduhan 718 basa daerah. Tapi sanajan beunghar basa, bangsa Indonesia ngahiji ku ayana basa persatuan nyaeta basa Indonesia. Kumargi kitu tos jadi kewajiban urang sadaya pikeun miara basa Indonesia. Dengan ukur pamarentah, tapi masyarakat oge kudu atanapi wajib ngamumule bahasa Indonesia. Tah ku ayana acara bulan bahasa, urang sadaya dipiharap tiasa ngamumule sareng ngembangkeun bahasa urang. Para hadirin sadaya, hayu urang lajengkeun deui ieu sawala. Salajengna aya Bapak Rojiun MPD anu bade ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Bapak Rojiun MPD anu parantos ngadugikeun kamandangna. Kamandangna kirang langkung ngeunaan acara bulan bahasa. Acara bulan bahasa biasana diayakeun di bulan Oktober. Aya oge sawatara kegiatan anu biasa dilaksanakeun nalika mieling bulan bahasa. Contona aya kegiatan karya cipta tur ningkatkeun kaparigalan bahasa, aya oge kegiatan lomba. Di SMA hiji Majalengka khususna bakal diayakeun lomba nulis puisi, nulis cerpen, lomba baca puisi, lomba pidato, sareng aya sawatara pagelaran teater. Para pangjejer sareng pamilon anu ku simkuring dipihormat, salajengna simkuring bade nyumanggakeun ka para pamilon bilih aya patarosan. Tapi simkuring ngawatesan ka pamilon anu bade tumaros ngan ukur 4 urang. Anu bade tumaros mangga acungkeun panangan sareng sebatkeun namina. Hatur nuhun ka Rema Bayina anu parantos ngadugikeun patarosanana. Patarosana nyaeta tiasa atanapi henteu lamun kegiatan bulan bahasa dilakukan di luar sekolah. Sumangga ka Bapak Rojiun MPD kanggo ngawalar patarosan tirima. Hatur nuhun ka Bapak Rojiun MPD anu parantos ngawalar patarosan tirima Bayina. Isi walerana nyaeta urang tiasa ngalaksanakeun kegiatan bulan bahasa di luar sekolah. Contona wae di desa. Sabab kegiatan bulan bahasa henteu ngan saukur jang siswa, guru, mahasiswa jeung dosen bae, tapi jeung masyarakat balarea.
Para pangjejer sareng pamilon anu kusim kuring dipihormat, teu karaos ieu sawala teh parantos rengse. Alhamdulillah ti kawit dugi ka rengsena parantos kalaksanakeun kalayan lancar. Kukituna hayu urang tutup poe ieu sawala ku aosan hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Simkuring salaku panumbu catur sareng sapara kanca nada dihapunten anu kasuhun bilih aya cariosan-cariosan oge paripaos anu matak teu ngeunah kana manah hadirin sadayana. Mung sakitu anu tiasa kapihatur, atur nuhun kana parantosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.